tadi. Molor anjing. Halo, woi. Nih, Woi. Aisyah doma ku aing teleponan mas aya baru 17 kali mah. Nikah keuangan katanya saya sering tagih hutang ku aing goblok. Alisia kamana wae teh si laing eta. Eta maneh ti isuk-isuk ki telepon ku aing naon? Sia sieun sering tagih hutang ieu heuh. Lain geus teh teh hutang koplok. Sia eta kamana wae? Sia eta geus ti poe Kamis nepi ka poe Rebo sia eta Heuh, tapi masalah kitu hampura we urang keur sibuk we ku kamari-kamari mata kurang telepon maneh teh aya pi obrolan ieu urang. urang naon sia teh cing. Ka maneh aing minta matak nelpon oge lamun teu inget teh di nelpon ka maneh urang. Abet inget ka aing eta. Saya ingat goblok baheula si Dayat sia. Oh, si anjing nu ngobrol ya eta kenapa? Mata kita ge aing inget ka maneh mun bisa maneh ayeuna ka dieu Naon si aya? aya esok ka dieu we. Bari urang saya hayang ngobrol geus lila Di mana sih? di Pangalengan. Mumpung ieu urang nelpon teh pulsa gratisan itu erek 2 tahun lagi aing nelpon bebas lah eta mah. Sok aing kadinya lah. Siap aing mah mumpung aing gaduh duit ya. Sok urang dagoan di imah. Siapa berudut gitu sih eta di dinya. Teboga maneh mau urut we heuh. Bungkus mah sing atuh aing asa harapan anjing kan. Cing.